Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadrati nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalina wa auliya'i waswari wassalihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun laru syabdul qadir ajilani wa ususun laru syedina bibaki wa umar usmana wa radhiyallahu anhum wa ususun laruhi musanifu kitab sulam taufiq al alim al alama al fadl al wara al kamil syekh Muhammad nawi nafa'allahu bihi amin wa usulim wa furuhim wa silsilatihim wa ususun laruhi bapak ibad badru zaman bin aki jamil wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana kitab Sulam Topek halaman 57 anu aya kitabna mangga disamikeun logatanana upami abdi salina logatna mangga dilereskeun. Anu kaliwat hancana aya di playlist kitab Sulam Topek ti hiji bagian hiji duikeun ka ayeuna di hanca ayeuna halaman 57. Halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. 58 57 nya. Paslun ari hiji pasal takdiru huwa paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal minal wajibati anu tetep tina mertel atau minal wajibati jadi khobar muqaddam ya. Minal wajibati eta tetep tina sawarena pirang-pirang kawajiban al qalbiyati anu bangsa hate al imanu ari iman. Tegasna ari percaya iman teh billahi ka Gusti Allah taala. Tina sawarena pirang-pirang kawajiban anu bangsa hate teh nyaeta iman ka Gusti Allah taala wa bima jeung iman kana perkara jaa anu datang ieu ma anillahi ti Gusti Allah taala jeung iman kana naon bae perkara anu didatangkeun ti Gusti Allah taala wal imanu jeung iman jeung percaya bi rasulillahi ka utusan Allah wa bima jeung percaya kana perkara jaa anu datang ieu ma anir rasulillahi ti utusan Allah wa tasdiqu jeung ngabenerkeun punten garandeng eta anak-anak nu ngaos nembe pulang urangnya wa tasdiqu sareng ngalereskeun atawa ngabenerkeun wal ikhlasu sareng ikhlas wal yaqinu sareng yakin wa huwa jeung ari ieu yakin teh al amalu eta amal lillahi karna Allah taala wahdahu bari sahijina Gusti Allah bari wungkulna Allah taala nu ngaran ikhlas teh setiap pagawean urang teh keur Allah lain karna naon-naon karna Allah kitu wa nademu jeung nalangsa alal ma'asi ku sabab ngalaksanakeun maksiat wa tawakkuli jeung tawakal ala Allahi ka Gusti Allah taala wa muraqabati jeung muraqabah teh ngarasa ditingali lillahi ku Gusti Allah taala ngarasa urang teh diperhatikeun atau ditingali ku Gusti Allah taala jadi nek ngalakukeun dosa teh urang teh asa-asa kitu sieun warido jeung ridho anillahi tina papasten Gusti Allah taala wa husnudzoni jeung alus sangka billahi ka Gusti Allah taala. Ieu pagawean tina sawarna pirang-pirang kawajiban anu bangsa hate. Ridho tina Gusti Allah taala wa husnudzoni jeung alus sangka billahi alus sangka ka Gusti Allah taala wa bi khalqillahi jeung alus sangka ka makhlukna Allah taala. Wa ta'dhimu sya'airillahi jeung ngagungkeun kana pirang-pirang tetengerna Allah taala kana pirang-pirang syariatna Gusti Allah taala wa syukru jeung syukuran ala ni'amillahi kana pirang-pirang nikmatna Gusti Allah taala wa sabru jeung sabar ala ada ima netepan atawa ngalakonan kana perkara
aujaba anu geus ngawajibkeun saha Allah Gusti Allah taala kana eta emak. Jadi sabar ngagawean perkara anu geus diwajibkeun ku Gusti Allah taala kitu. Wasobru jeung sabar amma tina perkara haroma anu geus ngaharamkeun saha Allah taala Gusti Allah taala kana eta perkara. Sabar oge urang tina perkara anu geus diharamkeun Gusti Allah taala. Haram mabok, haram jinah, haram judi. Tah eta teh perkara anu diharamkeun Gusti Allah taala salah sawiosna urang sabar tina ngalaksanakeun pangharaman anu ku Gusti Allah eta anu geus diharamkeun. Walama jeung kana perkara ibtala anu nyoba ka anjeun saha wa alama jeung sabar tina kana perkara ibtala anu geus nyoba ka anjeun saha Allah Gusti Allah bihi ku ieu perkara jeung sabar kana cobaan anu diberikan ku Gusti Allah ka anjeun gitu. Wasyaqatu jeung kumaha andal birizki kana rizki kalawan rizki wattihamun nafsi jeung ngewa kana nafsu wa adam ridho jeung teu narido anha tina ieu nafsu wa bughdus syaitani jeung ngewa ka setan. Ngewa ka setan teh eta teh tina sawarena pirang-pirang kawajiban anu bangsa hate. Minal wajibati al qalbiyati al imanu tah wa bugdu syaitani jeung ngewa kana setan ijid ka setan. Wa bugdu dunia jeung ngewa kana dunia henteu pati ting resep kana dunia. Wa bugdu ahlil ma'asi jeung ngewa ka ahli maksiat ka jalma-jalma nu gawe maksiat. Wa hate teh kudu kitu tah. Wa muhabbatillahi jeung mikaresep wa mahabbatillahi mahabbah. Jeung mikaresep atau mika cinta ka Gusti Allah taala wa mahabbati kalamihi jeung mikaresep kana kalamullah nyatana Al-Qur'an wa rusulihi jeung mikaresep ka rasulna Allah wa sahabati jeung mikaresep ka pirang-pirang sahabat wal ali sareng mikaresep ka keluarga Kangjeng Nabi maksudna wal ansori jeung mikaresep ka kaum Ansor. Wassolihina jeung mikaresep ka pirang-pirang jalma anu amal soleh anu beramal soleh. Wa qala sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad wa qala jeung parantos ngadawu saha sayyiduna guru urang sadaya dunungan urang sadaya Abdullah bin Alawi al-Haddad nyatana Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu radhiya muga-muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ka Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad wa nafa'ana sareng muga ngamangpaatkeun ka urang sadaya bihi ku sabab ieu Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabihi dina kitabna ya Syekh Abdullah An-Nasaihid Diniyati tegesna kitab Nasaih Diniyah ma kana perkara maknahu anu ari maknana ieu emak teh wa hadhi ausopi yajibu ayatah hala eta lapad wa hadhi ausopun yajibu ayatah hala wa hadhi ausopinnya idopat wa hadhi ausopin jeung ari ieu pirang-pirang sifat yajibu eta wajib ieu sifat ayatah hala kana yen nerap biha naon biha ieu sifat atawa yajibu anu wajib ieu sifat ayatah hala kana yen mapaesan ieu sifat kana yen mapaesan bihaku ieu sifat saha kullu mukminin saban-saban jalma anu beriman saban-saban jalma anu mukmin teh anu beriman teh kudu mapaesan kana sifat-sifat anu geus ditutur tadi wahia jeung ari ieu sifat teh qauluhu eta pangandikana Syekh Abdullah bin Alawi al-Haddad qabla hadhi qalilin dina samemena ieu anu saeutik
ayakuna kana yen bukti ieu si Abdullah ayakuna kana yen bukti ieu si mukmin teh khosian eta jalma anu husu mutawadhian jeung mukmin teh kudu tawado jalma anu tawado handap asor khaipan tur mukmin teh jalma anu sieun wajilan tegasna mah sieun naon sieun kana tumiba kana perkara anu diharamkeun ku Gusti Allah musfiqon jeung mikawelas min khasyatillahi tina sieunna ku Allah taala bari malu Gusti Allah zahidan barianan anu zuhud fi dunya tina dunya zuhud tina dunya teu pati ting resep kana dunya jauh kana dunya zuhud kana dunya qani'an barianan anu qanaah bil yasiri ku anu perkara anu saeutik qanaat ku anu perkara anu saeutik minha ti ieu dunya munfiqon tur anu nyodakohkeun atawa nganapakahkeun lil fadili tina anu leuwihna an jihatihi an hajatihi tina pangabutuh manehanana an hajatihi tina pangabutuh ieu si mukmin mimma tegasna tina perkara barang piadihi anu tetep ieu mah aya di kakawasanana ieu si mukmin nasihon barianan anu nganasehatan li ibadillahi ka pirang-pirang hambana Allah taala bari maul Gusti Allah musfiqon barianan anu banget nyaaheunana alaihim ka ieu ibadallah ka hambana Gusti Allah rahiman barianan anu barahan bihim ka ieu Abdullah nyata ka ibadillah nyata ka hambana Gusti Allah amiron tur anu marentahkeun bil ma'rufi kana amal anu hade nahian tur anu nyegah anil munkari tina pagawean anu goreng musyari'an barianan anu gagancangan bil khairati dina pirang-pirang amal alus mulaziman sakitu heula ke dilajengkeun deui wallahu alam bissawab.